فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فعارض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم والله أعلم بمراده. Man sajama yuti anu nurut itu man ar-rasula ka rasul faqad ata'allah maka teman-teman nurut itu man Allah ka Allah. Waman sareng sajama tawalla anu ngabalir itu man a'rada tegasna ngabalir itu man an ta'atihi tina ta'atna ka Allah fala yuhimmanna maka ulah ngabingungkeun beneran itu man ka kanjeun. Pama rasalnaka maka tengutus kami ka kanjeun alaihim ka kabeh hafizon kana ngaraksa hafizon tegasna ngaraksa li amalihim tegasna anu ngaraksa li amalihim kana amalna kabeh bal balikta nadhiran anu mituturan wa ilaina sareng eta tetep ungkua ka kami amruhum ari urusan anak kabeh panujaji maka ngabales kami him ka kabeh wa jariya qoblal amri bil kitali dina sameme parentah kalawan perang wa yaquluna sareng ngucap kabeh al munafiqina ayat tegasna munafiqina jama munafik kabeh jajau ka amruna di mana-mana datang kabeh ka anjeun amruna ari urusan kami taatun eta nurut ka kanjeun paija baraju maka di mana-mana keluar kabeh kharaju tegasna keluar kabeh min indika disandingan anjeun bayata nyumputkeun taifatun sa golongan minhum ti kabeh bidgomita kalawan ngaidgomkeun ta fit taifati dina lapan taifati wa tarkihi sareng ninggalkeun ta taifun
taifat aya admarat tegasna nyumputkeun itu taifah goero kana goero laji kana liana anu taqulu ngucap itu taifah laka kanjeun piudurika dina hadirna anjeun minat taati tina taat ila isyanika kana maksiat ka anjeun wallahu Allah yaktubu eta nuliskeun Allah muru tegasna marenta Allah bikat bima kalawan nuliskeun perkara yubayituna nu nyumputkeun kabeh fi sahaifihim dina lembaranana kabeh liujaju karena supaya dibales kabeh alaikana parid maka kudu ngabalir anjeun anu ti kabeh bisophi kalawan babagiran wa tawakkal sareng kudu tawakal anjeun Allah ka Allah sakko tegasna kudu yakin anjeun bi ka Allah painau maka satune Allah kapika eta nu nyukupan Allah ka kanjeun wa kapan sarang cukup billahi insyaallah wakilan kana tempat pasrah wakilan kana tempat pasrah mupawidan nilai tegasna masrah ke nilai ka Allah apala yatadabbaruna makan temikir kabeh yatamaluna tegasna mikir-mikir kabeh Al-Qur'an kana Qur'an wa ma sareng perkara fi dina itu Qur'an minal ma'anil badi'ati tina pirang-pirang mana anu aheng minal ma'anil badi'ati tina pirang-pirang makna anu aheng walau kana sareng lamun aya itu Quran min indi ghairillahi eta tetep disandingeun salian Allah lawajadu yakin mendakan kabeh fi dinar Quran itilafan kasiron kana pertentangan anu loba tanaqudon bi ma'ani tegasna pertentangan dina manana Quran wa tabayanan fi nazami sareng perbedaan dina runtuyanana Quran wa tabayanan sareng perbedaan dina runtuyanana Quran wa idza jaa amru wallahu tapaladur sadayana sakumaha tos dijelaskeun bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dongkap ke Madinah maka nu dihadapi ku Kanjeng Rasul teh 3 golongan hiji nyaeta Yahudi pangalotan Yahudi Muhammad nomor kedua Nasrani nomor katilu ye munafik jadi aya munafik mah manehna sumutna biasa sahadat ya cuman hatena teu sahadat sedengkeun aya Kanjeng Rasul nu dititah teh nyaeta ngahukuman secara johir ya model urang teu meunang ngahukuman batin masalah batin mah adalah bagian Allah Subhanahu wa taala aya urang mah geus we secara johir kitu-kitu Kanjeng Rasul ge dititana kitu jadi lamun ayeuna paladur sadayana geus katingali johirna kitu entos beh itu tah paladur sadayana maka dina surat Al-Maidah engke paladur sadayana eta pembahasan Yahudi beh nya lamun arek kuring nyorang ngaji
dina tafsir sadayana dina Al-Qur'an ieu nu diomongkeun adalah orang-orang Yahudi. Sebab semet kiwari oge pengacau dunia ieu adalah orang-orang Yahudi doang. Ya. Gitu. Nomor kedua Nasrani. Nu paling hese adalah jalma-jalma munafik. Gitu. Sehingga orang-orang munafik mah gitu teu percaya kana kanabian jeung karasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kade dina hate urang ge ulah ragu-ragu saeutik oge kana kapangeranan Allah jeung karasulan Rasulullah. Hirup paeh paladursana jeung Allah. Ya, di dunia ieu siap mengikuti Rasulullah. Itu siap mengikuti ajaran Rasulullah. Itu Mang Dadangnya. Biarin udah, kesana Abah lagi ngaji. Udah di kesana Abah lagi ngaji. Iya di sana ngaji. Mau tidur? Iya. Apa? Tidur. Tidur. Jangan mengganggu ya. Tamakana paladur sadayana, ya. Apa? Ya anaknya. Tamakana paladur sadayana ngulang agama ieu gitu dibangun titah nurut kaharti teu kaharti tuturkeun we Rasul nya kaharti teu kaharti tuturkeun kita. Jadi ulah ieu paladur sadayana agama kudu kaharti bae ku akal ulah. Maka cek Sayyidina Ali dina hadis Bulughul Maram disebutkeun lamun agama kudu kaharti ku akal yakin ngumbah mujah eta utamaan keneh handapna daripada sisina. Kunaon aing ngumbah mujah paladur sadayana kalaka sisina. Pan meureun nu dipake handap ieu nandangkeun bahwa agama ieu lain kudu kaharti ku akal. Harus tuh, ya. Tuluy paladur sadayana, ya. Urang sholat. Hapan cek orang Kristen mah eta umat Islam nanaonan. Nyiuman sajadah. Bener tuh. Hapan ayeuna kieu Pak. Model syariat Kristen paladur sadayana, ya. Kitu ngabejaan anak kumpul di gereja teh ku lonceng teng kelenteng teh kan ya. Lamun orang-orang Nasrani kos gitu, lamun orang-orang Majusi mah ngabejaan ku seuneu gitu. Lamun aya haseup eta nandakeun kudu kumpul bah. Teta ngaranna paladur isarah Yahudi jeung isarah orang Majusi jeung Nasrani. Ya. Talamun orang-orang Yahudi mah paladur sadayana eta kudu jorokan. Gitu, maka aya isarah-isarah tai ngabejaan kumpul umat Islam mah beda nyaeta ku ajan. Ya ajan ieu pohara bah. Ya. Ayeuna disunahkeun lamun ukur angin gede ajan kan. Eta kadang-kadang ajan keur angin gede naon bae kadang-kadang bisa eureun. Lamun secara ieu mah teu nyambung kan. Jadi lamun aya angin gede ya sunah urang ajan. Eta cek agama paladur sadayana. Detong hese paladur saya secara syariat
pan ai kiai mah ngajampe kabeh ge make cai, ai dokter make obat. Kadang-kadang mujaraban keneh kiai eta. Bener teh? Nya, heupeun ayeuna Fatihah jeung cai. Enak ngajampe anu kasurupan ku cai, ngajampe anu gering panas ku cai, hayang gampang ngajeureuh ka ku cai we. Tapi na cageut. Bener teh Mama? Kumaha almarhum ka udah mah? Kitu ngajampe langsung cager teu gering-gering deui. Da maot. Itu disadeng kau momen eta ya ibu-ibu geus ngurusan naon geus ngurusan pamajikanana geus ngurusan salat ke 7 tahun geus gering geus lieur pokona walah geus urusaneun minta jampe ka almarhum ka hodap nu kiai pangdoakeun singgir rada tere di ieu cenah ku Allah dijampe isuk-isuk sore na maot eta. Juga kana cek kawan ulah minta jampe ka kau dan bahaya siapa ya cenah. Jadi eta keluarga mah ulah minta jampe ka almarhum. Jadi si ato geringe panas ulah ka kau da musing pae cenah. Aduh, ya. Karena ilmu kos kitu mah rada teu diturunkeun eta. Tah, jadi punten paladur sadayana agama ieu nya dibangun supaya orang nurut, maka dina surat Al-Balad cek Allah wahadaina hunaj dain jeung geus nuduhkeun kami ka insan ya huna adalah insan an-najdaini dua jalan tafsiranna ayat tariqul khair wa tariqus syarr tah jalan hade tah jalan goreng. Aya kan nabina aya kitabna nabina aya kitabna aya lamun kira kiwari mah kiaina aya ustadna aya nu ngajar di lembur aya lamun ayeuna mah baheula mah para nabi jeung para rasul kuring mah punten ieu ngan saukur mang macakeun kabeneran kitu kabeneran dibere pangarti saeutik ku Allah lain bisa nya dibere pangarti mang macakeun lain kuring ayeuna misalkan geus bener-bener ngamakeun boro-boro ngan saukur mang macakeun ngabejakeun kana kalamullah paladur sadayana tayna nabi sahabat terus tabiin terus pikeun ka ayeuna ka para kiai ka para santri ya makana cek ieu mah lamun ayeuna aya kiai paladur sadayana manehna pidato hungkul pagaweanana encan disebut kiai nu kitu mah tama karak macan podium lah moman ya tai ai kiai mah paladur sadayana mode ayeuna Roma Irama tun can disebut kiai nu kitu mah si sata si tukul saha si akri atuh can kiai nu kitu mah naon sebabna atuh ngajelaskeun hukum ngajelaskeun mode patuh mah nu kitu atuh tanah uru bisa hayu nya paladur sadayana itu tah makana kieu Pak dina agama ieu arek kaharti arek teu kaharti geus tawan arek kaharti arek teu kaharti telan geus teu kaharti cenah aing mah kieu ih Gusti Allah na kudu kitu enak ya semacam pertikahan paladur panata nikahkeun ngan saukur saya terima nikahnya dengan mas kawin senda jepit pasing-sasingsa dibayar tunai jadi pamajikan urang bener teh ngan saukur ku ucapan haji urang salat aya rukun naon rukun kauli kan nya mode baca Fatihah ayeuna mode at-tahiyat rukun kau ngan ngucapan hungkul kitu paladur sadayana jeung gerakan anu memang disyariatkeun ku Kanjeng Rasul kartos teh tamakana paladur sadayana cek di dieu
Wa mayyuti rasula sajama anu nurut ka Allah nurut. Jadi punten asup surgana urang ke lain ku amal urang. Ku nurutna urang ka Allah. Caduk momen ayeuna urang ama urang arek dijadikeun jaminan ngasupkeun urang ka surga jauh. Iya we jauh kene. Yang jauh kene jauh we. Kadang-kadang geus penting salat tahajud isuk ngomongkeun batu. Ngaji kadang-kadang keur ngaji nake ngomongkeun batu. Mana mau can ayeuna lamun amalan para dosa ditamayar nikmat moal kabayar. Maka pala dur sadayana nya Allah ayeuna ngasupkeun ka surga ka hiji jalma teh adalah ku padolna Allah, ku rahmat Allah, ku nyaahna Allah lain ku amal urang. Ku nurutna urang ka Allah sehingga Allah nyaahin ka urang. Maka cek Allah Subhanahu wa taala wa may yuti rasula sajama anu nurut rasulna make lapad maripatnya berarti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti rasula sahajama anu nurut ka rasul faqad ata Allah eta geus nurut ka Allah geus nurut ka rasul. Wa man tawalla nya wa man tawalla sajama anu ngabalieur kitu jawabna eta tah pala yuhimannaka lamun jelema anu ngabalieur Muhammad anjeun ulah sok bingung pan kieu Pak enak ngaji ya di dieu nya pasti bapak-bapak ge ngajak ngaji malam bro bener teh eta teh aya nu daekeun aya nu ulah sok bingung geus kaji nunggueun Pak. Makanya kuring mah ngaji Muhammad arek kasinggung arek teu kasinggung bodo amat. Kasinggung moda pahamit ye, pahamit kasinggung teu ngaji atuh jang pahamit. Misalkan yang geus huisan utana teu ngaji deui. Pan eta kudu mikir sebenarnya mah. Imah deukeut ka pasantren ceuk kuring hayang nasi eta berjamaah atuh ilu jeung santri. Waktu ngaji ilu aya karak insaf deui jelema eta. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah. La ilaha apa? Jadi kadang-kadang sok bingung ya. Kolot enggeus, haju saya sahirup, paladur saya secapek, ieu ngaji henteu pun calak gitu. Apa aya kadang-kadang tetangga aya kene tetangga-tetangga. Ieu pesantren deukeut, unggal malam Rebo aya pengajian diumumkeun ku mualim didi, nu ngumumkeun ge mualim didi. Lain si patir lain. Kamu si patir mah geus moal didenge-denge acan. Kok mesti eta si Firman setengah eta mah. Nya, ka Mas Bun. Atuh memang aja diumumkeun teh. Atuh caduk mumbung bae. Da ieu ulah pusing. Ya. Jadi wa mayuti rasul faqad ata Allah. Jelema anu nurut ka rasul nurut ka Allah. Jelema ayeuna paladur sadayana teu nurut atuh teu bingung. Ulah pusing kurang ku jelema kos kitu. Allahu akbar. Da kuring mah ayeuna ngaji arek opatan, arek limaan, ngaji bae dan bae. Jeung nerangkeun arek ieu bae. Ya sugan ayeuna ngaji opatan jadi leuleus henteu ya paladur sadayana. Kadang-kadang sok pusing jadi kiai jadi ustad umat teu nurut. Urang mah paladur saya geus nyampekeun geus ngajakan terserah eta mah. Aya jelema kasinggung keur ngaji aing kasinggung cenah aing mau ngaji itu los teuing. Singgung kasinggung mah dinya. Nu rugi saha? Ja aing ngaji mah pasti ngaji bae. Jak kiai mah pasti magahan bae. Bener teu? Nya, ayeuna misalkan di masjid kasinggung ku mualim nurut. Si eta teh ngaji-ngaji atuh kajen yang manehna. Enggak, si mualim nurut pasti ngaji bae malam minggu. Maka di dieu jawabna pala yuhimana ka ulah ngabingungkeun ka anjeun Muhammad lamun aya jelema arada tawalla.
jelema ngabalieur. Jadi punten Pak da ka Kanjeng Rasul makhluk anu sampurna, jalma anu sampurna henteu nurut kabeh coba. Kumaha jelema kos kieu ureunan. Ka Kanjeng Rasul jalmi anu sampurna anu dibimbing ku wahyu aya teu bahkan arek dibunuh. Hah, itu wajar enak. Kalau dulu saya jadi kiai anu neluh atuh wajar. Jadi tersebut kabeh, teu aneh lamun dakwah yeuna jelema narurut kabeh. Bener teh mah? Enak. Oh, ayeuna bangga misalkan ku sebab loba pengikut. Tingali Nabi Nuh da pala dur saya menang gelar ulul azmi lain ku sebab loba pengikutna. Dakwah pala dur saya 1000 tahun kan menang pengikut baraha? 80 genep. 1000 tahun Mang Oman nyeun pasantren cara urang mah boga murid 80 genep lamun kuring mah geus dah pensiun kira-kira. Sabar we. Lamun ayeuna nyeun pasantren 10 tahun karek aya santri 4 geus gagah dibandingkeun Nabi Nuh. Jai Nabi Nuh mah eta berarti 100 tahun karek boga santri hiji. 10 tahun boga santri 4 geus ngalewihan Nabi Nuh eta. Ya, urang sok teu sabar pala dur sadaya. Pala ieu imanna kaula bingung. Diajak aya pengajian, atuh ararembung bae teh geus les teuing. Terus bae ngaji ya. Ya. Itu. Pamarsalna kalim hafidho. Muhammad henteu diutus anjeun ka kabeh pikeun ngaraksa kana amal-amalanana. Jadi maladur saya Kanjeng Rasul ieu diutus lain ajang memelihara manehanana tina seuneu neraka. Karida. Kanjeng Rasul diutus kamu ka bumi ieu lain supaya jelema kafir ulah ka neraka. Ya, keukeun ku Allah arek di kana neraka mah ka neraka bae. Kartos teh. Ya, eta mah eta Allah. Allahu Akbar. Ieu sering nyarioskeun pala dulu saya. Abu Thalib mamang Kanjeng Rasul pernah urusan Kanjeng Rasul, bahkan Kanjeng Rasul lamun dijolim pala dulu saya Abu Thalib anu pangheulaan ngabela. Pangheulaan ngabela, pokona siap tampil di hareup lamun Kanjeng Rasul dijolim ku orang-orang kafir Quraisy. Lok dicabut nyawa Muhammad. Ya dibingbing ku Kanjeng Rasul ditaknunalkinana Kanjeng Rasul. Allahu Akbar. Mama ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mama ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lak eta Abu Thalib maut dalam keadaan teu mawa iman. Nunalkina Kanjeng Rasul. Nu selalu ngajak Kanjeng Rasul. Ceurik Kanjeng Rasul Pak. Ceurik. Ading diut Kanjeng Rasul. Insyaallah teu salam. Turun ayat. Ya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad anjeun moal bisa mere hidayah ka jelema anu bika cinta ku anjeun, tapi Allah anu mere hidayah. Mamana pala dosa bari nyaahkeun ka Kanjeng Rasul maot dalam keadaan teu mawa iman. Abu Jahal memang saha? Abu Lahab pala dosana kakana Abbas. Abu Lahab itu kakana Sayyidina Abbas. Hamzah pala dosana boga adik ngaranna Sayyidina Abbas. Nya ta meme Abbas meme Sayyidina Hamzah ieu pala dosa Abu Lahab. Abu Lahab ieu pala dosa masih mama. Tapi jolim ka Kanjeng Rasul. Pae dina neraka. Maka wa ma arsalna kalima pildo Kanjeng Rasul ieu lain ayeuna diutus ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngaraksa supaya jelema ayeuna ulah asup kana neraka, tapi ceuk Allah arek di kana neraka keun maka nerakakeun wae. Ngan untung urang. Bener teh? Untung teh Pak. Rasul teu datang. Bener teh? Bahkan wali songo ge teu datang, tapi dina hate urang aya iman. Untung orang alham aslim kau menjadi orang yang mukmin mengaslim. Ya, kenapa itu jenggot dicukur itu?
Allahu Akbar. Allah iya. Ya diberi iman kok Allah Subhanahu wa taala.